sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah urnya hadiah ti raja kadenge kumene didenge-denge teh ngomongna teh dina we sia mah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya A saja lamun nyebut teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkat teu dipikir heula spontan gila bener euy jika sapoe-poena kitu teh nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut haji apa kakak saya adina itu euy paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga bener nu hese pabelit dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak keun bae omongkeun bleguk kagak jangan tu sakali mah jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan keukeun dipaksa ya heuh anjing anjing poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya teh goblok katipu anjing goblok teh
nawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah waktu ayeuna urang sadaya sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy. Hari awewe na teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Wah ayeuna. Tah Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di ditingker. Ngarti? Oh jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Pati. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tangeuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Ya, pada. Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa. Ya, tereh nepi euy. Tungtung nama akang silaing naluturkeun lejang. Keung marukana meureunang kumaha keung meureun teh si ontohon. Mudah-mudahan dewek bisa ngajodohkan eta dewe di laningrum ya. Lain ya muni ke ieu bokap aing. Tapi ka murugul ya. Murugul pisan sing Pak cingeuy euy hatete. Akang eleh ning eta. Ning silain nuturkeun aing. Udah melang atuh. Ariwah sakolot. Mun bapak kumaha onam teh saha nu mare katakeun emak. Ade goreng. Tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri emak. Dewek teh kumaha atuh da hate jang. Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing anu ukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Dia aki-aki beger eta. Heueuh aya kata-kata mutiarana. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua. Aki-aki
mun urang mengeunteung ye euy dasar naon teh syahadah di lembah syahadah saha naon teh nu goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah si teh ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anak ulu anjir ini berwes itu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot kayu juga elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu ibarat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo ai rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun ada dina bubuahan mah cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing ceritakan anjing cuma tuh ya ina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da bala hari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleu atuh lamun dina kue hijab euy naon euy taeun hayang ngadengekeun tapi tidak amok atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong
Ai kuring. Nah, hayang siling. Siling bapau. Ari uing, mana ti kotok. Ai ti kotok kowe anjing. Ampun. Alah, ampun. Syahagadana mana coy? Kuring teh Semar se. Hah? Semar. Semar. Aya tak? Cepot. Itu nu tukang dawala. Da para ronok ngaran teh. Nya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin. Kuring cepot sutisna. Tak iya dawala Hayati. Nah, ngaran awewe atuh. Di kamarana euy. Bade ngajugjug pertapan panyukan sana. Dek naon? Dek ngalamar sim kuring teh seuh. Hah? Dek ngalamar. Ngana ca awewe payu pisan nya. Nya sarua jeung uing euy. Uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar. Asaha? Heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum. Uluh. Gedengian teh dek ngalamar ka Nilaningrum. Heeh. Kurang ajar sia. Nya molotot. Eta teh kabogoh aing dulu anjir. Hawa awewe eta Semar kakara aing. Nepi ka kitu eta. Emong lalakina teh. Biasana mah jadi jelema sobar nah, ayeuna jadi kitu bapak aing. Nyaan kapeletna teh bapak urang. Ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang salin sing hareupan jeung aing. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mung kana rombongan panayang. Teh heuh sia. Saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang salin sing hareupan jeung aing. Sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh. Oh, dah gitu akibatna tah. Ceguing oge geus eureunnan atuh. Kurang kumaha magelis cicing sia. Teungeunah deuleu bebene dek diheureuyan batur. Waduh anjir. Mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu. Acan ge tepung nyebut bebene. Acan ge tepung geus nyebut bebene, bebenul bebene. Kurang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia teh sarupa jeung nu kasep goblok. Dek kasep deh henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh. Ah cicing sia, gede aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapak teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh ya kitu ada ieu anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab. Aing teh deui najakeun wungkul satedek ngalamar. Oh, si lain dek ngalamar deui. Heeh, nanaonan? Eta teh saingan aing deuleu. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe ya. Tetenya Aisyah Semar. Sah. Aduh, Gusti era aing. Kolot teu ka kitu kan. Haling kitu bepeng. Naon sia teh? Haling ka mundur. Haling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin ka jemput kitu. Bisi cacat. Geune ku abah urang tulungan. Ka itu jang. Tulungan aing jang. Kaki itunya euy. Ane teh bapana atawa anakna? Dewek teh bapana. Bapak tani.
jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju gitu nih buligir keneh teh nya hapunten pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok panieun sia tai nu goreng patut kieu mah moal diambeun ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pipot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot samerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung neungeur lawan kan dilawan cikan sok ya ay batur ewak lawan atuh tolong mau jadi gangguan beureun karajai tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaning nyaeta pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lumampah Mudah-mudahan wae eta Dewi Nilaning
tiasa kabantun sang pandita sampurasun ieu kaulai Bima putra kang lumangga mandeg satengah warga Arif Bisuta kang lumangga mandeg satengah warga ingkang ngalaga sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kansa ari kitu kula can kabantu neta anu kakasih Dewi Nilaningru wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Nalendra sae ukituna hamba rakyat negara Amarta lain nganung harti kaula sul kana kewajiban lepas tidak tanggung jawab sumuhun tapi kaula minta bantuan salam keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara wah mudah-mudahan bae tiasa kabantun eta putri tulung naon tah tulung Raden Gatotkaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang boa Alhamdulillah selamat euy. alhamdulillah Alah nyangsang deuleu dina kakaramutan. alah cekek ada loba sireum Alah aya Bangbara deuleu. Gerosya. Jadi tulungan nyadut Bangbara. Tolong. Woi. Ning mane bot. Tolong. Udah mane. ai dua Euy. aduh Nah, situ kawas jauh wae ah. Aka salamet. Alhamdulillah euy. alhamdulillah Ya walu. Naon? Ada silaing. Kuring mah pae. Manya nu pae ngocoblak euy. mana nu pae Udah. Aduh, Gusti. mana nu pae ngiridikeun Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang. Ya. Nuhun agadah barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi. Ai petenya we atuh siat nyebut karamutan. Alah punten ah. karamutan Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh. Dawala. Ulan. Kaulah teh nampi pancen tiwa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia ieu. rahasia Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Nah naon?
wa Prabu palai garwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu kasaha Dewi Nilaningrum kaula trek kalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah tuh aya Semar aya maneh ka mana jeung naon sabab aya luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta naon tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarang kung gede butana ge kade sia nyolok kana panon aing ieu sidik teh mah ulah pangijing buta naon agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarengan pun bapa kula jarangan Bapak Tua Semar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge naon suka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak nya ceuheuh naon terus tunyung agan pasti gumujeng geura naon pun bapa geura bade ngawayuh balik sia sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tah disaurkeun ku agan mah kadewe Nilaningrum naon kasaha Dewi Nilaningrum Paur geus ngagerem kitu mah layak geura ku agan cuman teh bapa teh mending kana ku akan lirikna gitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua wae ditah oge ning eta jeung ku batur mending ku akan jeung digali ku batur ridho ku akan bisi teu apal kabar sidik di lamar ku kaula tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon mending tinggalan ku ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu kitu ngan galak pun bapa teh eta penak sareng buta ai buta teh sami di kalamar nada jo cangangang we pun bapa ngambek pasrah teh ngaheureyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing bos Semar di mana ini itu nuju gelut ini sedek mun urang mah ini lain si dawala ka aing cemplak-cemplak euy nya euy jigan geuleuh bisa heueuh kawina-wina bejana siap hayang kawin uluh ayana sia aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan alah ya uluh ayana duh naga sareng saha kan de aula mah nuhun agan upami daya kan terasa di tenggelan panginten uang nuhun agan sawangsuna mah naon ieu teh pangarep ka kieu teh iya pada ngaheureyan indung barudak ngaheureyan wasit Ragen sanes salon bebele agan tasan uninga uang pada bojoan deui aduh ya wong edan ya aki luas dari luas geus teu geuleuh kasaha sun Dewi Nilaningrum geus teu era deui dari tangan goblok siang ngabongohan kurang ajar aju
Upami teu aya pitulung agan lapor we panginten wa teh. Nuhun agan. Semar bener nangka Badranaya kitu nu. we poho sorry mah. Jadi yakin sampean dah yang kawin Semar? Sumuhun nun. Ya eta kadewe di ladingrum. Leres Genti ku bieyoh kumaha. Nanaonana. Ya cing gablek kakenya was badranaya. Nah gablek bebeungutan teh kumaha badranaya? Eling sampean. Ih, Motorogan sia jebeu. numawi wa ulu itu si Edan. Si Edan, ya bro. Kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh. Alah, ampun deui go coba itu make nu kitu. Kameramen. Pamenak, Pak. Dina gawir. Aduh. Sia teh ngahina bi teh kain. Nyebut jebau apunten sia ngerakeun sia waduh kanyir kayak gitu gelut jago teh tara lila sudah reng-reng menang manehna mah ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk ti tukang genong macan kitu tadi backhand tuh aduh Khawatir kan? gelap mbak aduh biji kene goblok. Yang mamam aja. Aduh, ya berek aing. Saya tak berek. Lumayan aja euy. Aduh, palai mamam. Entah. Aduh anjing bau waduk kana. Aduh bau kana. Hah? Bau mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing kamingkelenan. Aduh. Wow, mingke jero kene. Kajaman kapalimana. Ya, heuy basyeut. Duh, aing aya. Lamun nanyakeun nunungan aing banyakeun pujit aing noloh gitu. Ulah. Ieu teh nu bener wa teh Kang saha ngalamar teh. Kang Ewa.
duh nah ya aki-aki alah rengsegan iya sing gansing pawarakeun pun bapak kaya ku keukeuh wae kumaha teu dajang hate badot dicarikan ku bapak hayang teh tong hanya deui sia teh sapraptanipun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda tekiat nandangan eta raja ti nagara Selabungka lulumpatan anjog kaya tempat tulungan waduh sanu buah-buah eta dileja tulungan olah bapak itu geuning pak aya awewe lulumpatan buah indung silaing teh lain indung silaing minantu teh cabok siapa ini lain jeung bapak hayang saingane si mah wah obat ringan aya jami turang mentas dulu bibi tulungan manusia ulu aya anak iya indung sia teh ulu we gulis we tah jeung bapak mah eta pantes jogek sia ieu pisan ampun pantasna mah keur anak tah silaing mah tukang najang akane kenya tong sok kitu lah aing ngasa mau budak bapak aing euy tuluy aing pinungeun teh biheung teuing cekek we ngalikeun tulungan pengawas saha salida kaula teh ngaranten nila ningrum aduh leres pisan sembah kapihatur wa naon geuning nyambat gua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nange atawa itu anu tukang nah bogoh kanu tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh ka sia sia boga serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing gitu teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semat lain eta goblok nu ieu ongkosugan teh nu tukang naon maksudna nyebat gua kaula teh di nampi Pansen Tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar obat teuing hapunten kitu pengawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapana sigung anakna 3 bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula
ya satiasa tapi tetap kaulah teh dipikah hayang teh kaulah salaki teh manusia. Nah kalau dianggap naon Raja Amarta ku sampean. Nah salira ngaku manusia. Iya. Mana manusia? Ya iya. Eta mah dadana. Lulu. Iya dadana Jawa. Dadana irungna, uluna, sirahna, sukuna, tulangna, kulitna, atina, bayahna, jantungna. Ah manusia teh nu mana? Ampun. Wah. Ulah Hebat ieu ahli pasantren we. Nu mawi teh oge. Dupi ieu gedengan. Ieu wa Semar. Itu nu pengker. Abdi Charles. Charles aing ngencar ai Carles. Abdi ngaran Lady Di. Lain Lady Di bareng gedai jawa. Yo primus. Pria musibah. Dupi itu nu pengker. Abdi Siti Nurhalisa. Paingan meni nyemplo. Palai teh ka manusia neng teh. Leres bapak punten agan. Sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna teh. Aduh, ampun bejakeun ka emak ku aing. Bapak, Kula saha nu palai tepang sareng manusia teh? Kaula. di mana tos tepang? Kaula teh hayang boga salaki teh kainya. Saya. Palai tepang sareng manusia. Mana manusia teh bapak? Laras. Ieu mah nu aya teh mengukur wujudna. Tetiasa ditunjuk. Sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali. Upi cirina manusia teh dina apa? Dina gawe. Disebut teh pri kamanusiaan. Ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana. Da manusia mah gaib. Aya oge cirina manusia. Ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aina ge nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia. Allah. Obat ing Gusti. Ning ieu pisalakieun kaula teh. Dulu kawin kan. Ulun. Iya, Pak. Hebat da bapak maneh. Apaan dibejaan ku abdi jejer. Aduh. Kan serucang kunang teh. Teu sangka aing teh remaja masa kini. Eleh ku remako euy. Bapak maneh remako maneh. Remaja masa kini sidawala rematik. Agan remason. Ayo we Rengas dengklok sia mah. Nuhun Bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri. kena sim kuring mah gaduh bojo.
kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh ridho pisan anu sepuh pada dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusa sarwana ieu makange sarwana ieu kakitu nya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna udah pemana itu siap ngenok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak isi wadi teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga hebat bah kantong hikmat mangga pilih ka penak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus tiasa hayang milu ka jeung ulah mangpaatkeun itu Kang luar biasa nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji deuleu tah gosah nikah was cebot was hati-hati come on bete benci tapi cinta kan urang teret sok ada euy deudeuh dawa sasaham ayo sasaha nya teh penastik kersayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi nerada sok aya gabrug Bang pun sasaha gabrug we tong dingkek nabu bernok naos ya teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewena bete nya euy jadi lapur aing aduh nyangahkeun Kakang Semar lamun teu make jalan kieu cilaka deui bakal kapaling ieu layang jamus kali musada aduh yai anaki montong anaki siapa aja utang pati berbuat tewa baga penastik kersayang tumampara ieu sang panita dijamak ku ieu patih leungitan pelebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati jagatnata Batara Guru punggawa lo Kakang Semar nyangakeun Kang di mana siapa yang awewe ingin nyaho tetelet awewe tapi jimat layang jamus kali musada tok sia kodok kodok wani ngodok pejat sia hulu teh bisa masalah penastik kersayang tumampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumanti ampun nanaonan sadaya-daya Kakang Semar buru-buru syainit
bisi dihina kayak ku si cepot ini masuk didodoho tiba heula eta layang jamus kali musada Gusti nepi ka kitu Semar yakin mana kitu ge meureun lain milik aing tapi parendere kitu genteng-genteng ulah potong aing bakal teukeuh nepi ka pelebah mana hayang nyawa Semar baklan aya dek ke sia teh dek ngadodoh wae ieu layang jamus hah bangsat ya di aing kulit waru angan darusinenggu lajeng ieu cahaya beureum diburak ke Semar Badranaya nimulkeun sora lir gluduk ruruntuyan gledeg rerentetan mung serat kakulon kawetan kakidu kakaler jadi cahaya beureum lir cika-cika si horeng ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia tibatan manusia kurang ajar kan si horeng manawi teu leres we palain ngawayu sumuhun kana ieu layang jamus ngawayuh perjuangan gua teh nun nya ceuk dewe oge dawala bapak mah kitu ku kituna kalah beuki jero nyumputna teh deuleu aing nu silo mah deuleu dawala cu oh salamet sararea ujang hinar tina rupaan samman panyakit dengki sirik teh aja cu atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di negara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud ai ku gawe bareng mah nya ucu ai ku kamanunggalan mah ujang kuha sakitu hapunten uas saparakan satir rombongan Giri Harja tilu permios uas sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui wilujeng kantun kalayan salamet nu kagungan salamet nu nonton nu ditonton sakali salamet tetep salamet ieu lampahan urang pungkas ku kemang tintik Sibaran Sari tutup lawang sigotana